Siap. Oh, siapa teh menteri naon mau kriweuh kieu na? Menteri muda. Oh iya, menteri muda urusan randang ora. Di dia lebaran. Jangan salah. Mana mah menteri muda urusan janda tua. Tuh lah nu kolot. Sabab ai nu ngora mah geus loba nu ngurus. Oh nu lamun Nu ngora mah loba nu ngurus. Oh, Pak Kades ge lamun kurang-kurangna diawasi ku istri mah. Oh. gini. Itu nu kolot nu ngurus mah. Sabab nu kolot mah rata-rata kunaon tidak mau didekati karena laki-lakinya takut mati. Oh, jadi gancang maut. Heeh. Sabab lamun dikenyot teh pae. Racun susu kada luar. Ini ayarana. Tapi urang mah moal karana. Bapak makarana. Moal atuh masa saya second. Halo, Rana. Oh, baju mana yang beli halus kieu? Hambok. Pak, kayak tuh namanya di sarukan yang si Ohang, tinggal saya tuh masih kieu jauh, untuk beres. Mana hang tuh? Tapi kan urusan kawani eleh. Si Ohang mah sanajan hunturuk sange pamajikan 5. Cuma digaya-gaya gitu lagi minta dicerai. Pak Ari Abdi mah atos hijrah. Ayo yang diikat. Iya lain diikat, ya teh lama dibuka ya, buku sirah. Halo semuanya. Nah, menteri muda mah iya. Cocok. Cocok, mana emang menteri Randa? Cocok. Lihat dong wajahnya. Nah. Selalu muda. Selalu muda. Dan selalu ceria. Selalu ceria. Tidak pernah ada kebimbangan di hatinya. Bah. Hidupnya penuh dengan canda. Karena banyak disukai oleh kaum wanita. Bisa wae. Iya. Ayeuna orang mana? Hah? Udah makan ngagosip. Terus sampai ngelayanan wartawan. Lain kunaon Pak? Abdi sirik pas tadi. Halo tahu. Halo, awon. Yuk, halo meni kabeh. Naon bedana? Beda-beda, orang macam mana, kasepan kene mana? Iya, tapi halo loba iya kumaha ieu? Ya pan orang teh calon wakil gubernur, wakil Wakil gubernur. wali kelas. Atau orang tua murid atau kayak gitu mah. Tapi lamun orang jadi pejabatnya, Ya. harga handphone, dek iPhone, dek naon hargana ngan sokut 250.000. Murah tuh. Orang mau dipilih. Heeh. Harga radio, TV, elektronik kabeh Ya. kan saukur 500.000. Murah atuh. Nya. Eta elektronik. Heeh. Ya. Harga sayur, kangkung saiket 7,5 juta. Benar. Maka hidup itu keseimbangan. Elektronik murah, sayur kudu mahal. Ya, ton. Sia lamun eueuh handphone jelema hirup teu? Hirup, Eueuh motor hirup teu? hirup, Eueuh TV hirup teu? hirup. Eueuh beas, eueuh sayuran, eueuh lauk. Modal siang. Matak nu mahal mah sayur, ai mana dibanding HP mah. Diomongin kan HP mah. Emang dia omongan kumaha? Aku lagi enggak tuh gitu. Jika gara-gara HP itu. Jadi orang mau salah sih teh. Ai datang jauh-jauh ka dieu salah we urang teh. Kurang ente. Itu sarua mah dan pengalaman anak. Ya urang diikat kieu teh beuna naon dia sirah urang beulah gitu. Aing mah urusan yang HP sia teh, urusan yang politik aing mah. Hah? Bapak teh urusan aja politik. Oh, gara-gara politik. Aduh. Ari bapak gara-gara naon? Hah? Gara-gara naon? Saya mah sepele. Naon? Gara-gara main keur heula di temo. Cilaka. Sepele sih itu mah. Ya. Oh, apa gara-gara politik? Itu gara-gara politik. Ya. Padahal jadi bupati lagi ku ieu nya. Ya halus aing mah. Nya Udah jadikeun ngamodalan terus ditinggalkeun ibadah aing. Kade. Wal aya nu bener Berarti kitu. seru atuh. Bapak ge geus jadikeun. Ya. Geus jadikeun tinggalkeun waktu itu. Ai bapak ge sarua. Sarua naon sih teh? Ngajadikeun. Ulah gosip saya dicabok ku aing. Gara-gara aing emergensi jeung serikeun aing. Aing ngajadikeun ngamodalan. Terus digugat. Sia leuwih parah. Naon? Nah,
Ya, si emaknya mangkat ke Belanda, acara kesenian, kan koreografer tadi kan, pemajikannya diberi modal salon, sertifikat IMA diberi, sampai ke mobil diceklan, dititipin ke manajerna, hari balik pemajikan terus dibawa ke manajernya jadi IMA. Aisyah kalau nggak terima tuh bukan naon, dasar laki belegug sama. Dasar duda lo. Oh, duda sama ya. Ini dia konser duda. Siap teh. Tapi kan mendingan kena jadi duda daripada mana yang main dadu sih. Ayo. Iya konser 2D teh iya. 2D. 2 duda. 2 duda. Lamun Pak Prabowo ngilu jadi 3D. 3D. Jadi 3D teh lain dilihat, diterawang, diraba. Artinya Ya. Duda, duda, Pak Presiden duda. 3D. Kamu tidak tahu ya bagaimana nyamannya seorang duda. iya Pak, dia duda dari emang bapak. Itu bagian kenyamanan. Nyamanan kumaha? Merasa banget udah dalam hidup. Sok tiba-tiba saya baca DM, akang kawin abi, nah kawin wae. Kudu pendekatan heula, PDKT heula, tiba-tiba akang tos jeung abi mah siap langsung panjang. Abi gaduh anak 2, aing 5. Lamun maneh kita kawin jeung urang jadi 7 tuh. Jadi aing nek milih ke mana? Anu boga anak apa teu? Ah nu aya we. Erek nu boga budak, erek nu teu boga budak, anu penting mah naon? Daun casing. Lain. Tapi jero, tulus, mencintai apa adanya, lain ada apanya. Ya, lu terus tadi ini. Ayo budak orang gelis mah di mana itu tulus. Ya oke deh. Ai budak orang. Tapi orang pernah katipu ku ini. Kunaon? Oh cangkar nanti mah. Oh, eta cangkar kumaha? Kuris kieu cita teh urang mah kapal ini. Itu. Dan pas kelebah manehana tunduk kitu tah. Tunggul. Peot deui. Sing horeng manehna teh dioperasinya. Operasina tarik kulit. Tarik kulit kumaha? Jadi tina tongong ditarik. Tarik ketok. Tarik, depetkeun di lawang pantong. Lawang pantong. Lumpak sini teh. Lupa. Jepret, Katarik. katarik. Terus? Modal 100.000. Oh gitu. Ini apa ayah tarik Tarik kulit ayah. Syaratnya ulah gitu. Ulah tungkul. Jadi pakai kabeh. Pan kulit teh numpuk di dia tah. Dina tongong di talian. Oh, iya. Di we cangker ka dia kayak gitu tah. Oh jadi katarik. Paingat pas tempo hayang ngobrol, hutan ngiring bibis yo ngadapang we. Kemudian katarik kan. Sieun katarik gitu. Mata ulah lah operasi-operasi gitu. Ulah. Tandana eta teh henteu bersyukur. Pernah tetangga urang operasi plastik. Ke Lempang manehna teh. Di kurung ngagitar dia. Ece bade ka mana? Duh, nanti tak kasih disebut ece orang pada umur 25. Gitu. Operasi plastik ke Korea. Operasi plastik. Ngaliwat mana teh lempang deui. Neneng bade ka mana? Geus neneng. Geus neneng. Operasi deui manehna teh. Operasi deui. Da jelema teh apa? Hayang leuwih. Operasi. Pas begitu ngaliwat, wah, bade ka mana? Udah operasinya tarik teuing. Itu kulo kelek pindah ka dieu tah. Jadi uang. Lain. Ayo kan Sulaiman pernah kan ini. Nanti pernah Pak sok kieu tah. Calanana deui. Udah mending lah. Kita Pak, abi mah lamun Rangga, nah pernah deket jeung Rana. Abi mah. Pak, iya. Iya sih, itu bener keur ngorana oge. Kana popoyan batur teh ninolian. Eta tuh. Oh. Saya teh live streaming dia, sangat bener leguk saya teh. Bener aing asup lambe turah dicapek aing. Bos asup lambe, bos asup lambe. Asup lambe kok mus. Emang pernah. Oh, Pak. Popoyan batur bukan ieu. Ubar jarawat cenah kieu. Ubar jarawat. Itu kan saya jerawatan. Oh, malah maksud. Pareto ada sekolah kurang da urang teh nyaho. Saya di kokok. Lihat dong glowing wajahnya. Glowing. Aduh lain. Cek aing ge mending jadi duda dandan duda mah. Di laser Pak. Oh, di laser. Tapi tahun kamari mah di laser gagal euy. Nah, Udah ditanya kalau dokter ini laser naon abdi gagal laser dis. oh Paingan perawatan perawat. Gelap pizza. Gua pizza. Di mana tuh teh?
Ya. Di Bandung aya, di mana-mana ge aya Oh, kopi. aya. Terapi. Rapi pisan. Kalau Cianjur bukan bapak aya. Kamu kan trauma. Hah? Trauma kan Mana jadi. bapak mah Cianjur udah trauma. Bapak mah lamun misalkan hayang langsung cangker Pak, suntik anu sakali suntik langsung halus Pak. Suntik rabies. Atau lain kasep. Yang penting kan ayo urang makan puguh. Ah. Pernah merencanakan pernikahan kan? Tidak. Coba sih ieu. Geus 3 Iya. kali ka aing lapor. Erek kali. Naon deui wae aa. Kan kayak nu teu normal. Ieu. Ka urang kalembur ya, mamawa awewe asli mah bohong. Minta dibiayaan. Oh, kok kana nikah Pak? Ieu ngajual Vespa. Heeh. Aduh, ngajual Vespa, ngajual gamelan. Aduh, dijual ka aing 150 juta. 150 juta. Pak, tapi kayak Vespa. Tapi nggak jual Vespa oke 50 juta. Seru aja. Oh, kontribusinya musia aing. Terus jeneng nyeun imah. Heeh. Kang bener nikah. Nya. Nyeun imahna anggeus. Awewe dikenalkeun di bawah. Aing teh teu awewe teh geus reuneuh. Reuneuh teh ku batur. Montangna mah ulah sok. Hati-hati. Geus ieu mah mawa awewe ngagoda deui nu sejen, mawa awewe ngagoda deui nu sejen. Jadi lalaki mah kudu satia. Gitu. Gitu. Contoh Contoh, Satya. Walaupun dihujat, diceritakan tegar dan Tegar. akhirnya tahu Sule adalah yang terbaik dalam hidup. Teu nyahoan, padahal aing di WC ceuring. Tapi lah memang hidup mah harus penuh dengan cinta, Ya, Bang. naon ceuring? Hah? Gimana ceri? Ya ceuring, pan suku kadang cedo. Meja Atau saya. Itu. Iya teh konser sih mah, iya teh konser curhat. Konsep curhat naon emang ngobrol ya mah. Ngekeun siapa? Aing orang berkualitas, curhatnya pun jadi duit. Curhat jadi duit. Iya curhat. Daripada siapa bodohnya teh jadi duit. Gitu. Bu, daerah lapang sadana, Bu. Apa? Kenging upami abdi nyanyi. Mana dikupingkeun, Mang? Serius? Ah, bohong. Iya mah, di tamahan, Pak. Di taman mau. Dia tinggalin tuh. Hanya tinggalin bahagianya nah, ya. Cincin. Air ngurus kenapa? Alhamdulillah. Awalnya itu. Kumaha jadi ngagosip bae. Lama ka abdi can siang. Oh, baik. Oke, Bu, bari nyanyi naon, Bu? Hah? Bambang Pamungkas. Nah, judul lagu Bambang Pamungkas ya teh. Itu kurang diberi lagu heula. Lagu. Supaya semuanya biar tetap kelihatan ceria. Betul. Ya, Kasih keceriaan. ya. Jadi kita itu harus penuh dengan cinta. Sesuai dengan acara kita adalah Safari Cinta. Betul. Ya. Satu buah lagu yang cukup manis. Ini lagu pernah duet dengan orang Korea Ya. yang bernama Iru. Iru. Ya, anak dari Taejina, Taejina. seorang populer raja dangdutna di Korea. Raja dangdut di Korea. Sarangheo. Sarangyo. Oh, deui lagu lagi. Aing kudu nyen motor deui. Aduh, nyen motor. Nah, kan jadi tidak stiker orang motor gitu. Ah, ayo tuh. Balik ke hareup atuh Seti. Nah, gitu. Kan. Atau saha? Atau saha? Kunaon? Saya mau bener mau kawin deui sigana mah. Apa sih mau kudu nyepeng? Kok bontang anu ieu atuh nyepeng na? Nah, cekal. Ada dia kan lain busi. Busi cenah. Oh lain. Nah, cekal. Si Kipa di Karawang itu. Sige naon? Si Gisman. Si tahun. Kemana atuh guru yang geus dek malu. Oh, lu motor enggak. Cici. Sia kalah. Ieu motor geus maju. Nah, abdi tinggalkeun. Atuh ngomong, ujung make dadah-dadah sagala rek ka mana? Atuh kan penggemar, menyambut penggemar. Kudu nyekal benernya. Nya ka batak muntang. Ini nyalung itu. Nanya. Muduan.
abong sinan membawa mic. Belum ditotoskeun ka dieu sakat. Kumaha mun aing kieu? Sok melebihi kamu mah. Aduh, sih masih kan baturan sih asap itu. Heup, nepi. Ah mogok. Cenah itu jauh 2 meter deui. Heudak ieu teu parem. Geus lempang ka itu. Ah tolong mah bener kan ya udah abdi di dia urut montir. Oh, bisa. Iya bisa. Ya turun lah. Benar kena mana? Sudah nama Imam Busi kan padahal. Cici. Tuh, Busina. Busina ku. Oli nang bikin ka encer. Untung sih. Rumah tangga jeung marena eta Aing dengan ada hese, siapa? eta Lagi tuh dari anak dibayar siapa? rumah Rumah sakit. rumah sakit rumah tangga Udah nusli kita sekali labuhan. Rumah tangganya. Rumah tangga zaman nenek. Nyestek hitung bilang. Sinen wayang emang Tulu nongol di tengah tuh. ya ina tipongan set bijil-bijil Rumah tangga jeung manehna ngasih itu rena ayo cek abi menuju ngimping cek Apa sih bisa aing ini dia siapa pungan ini tuh baku ke sana sini dia gitu. ngampura weh Hampura 7 kali saya gitu teh. Si ada itu bisa bawa penari benar-benar. sabar cicing antum berarti sing pengguna cicing tongnya nyok cicing sing sabar weh cicing ati balik dengan lawan cicing harga naik antum sia cicing tong tuan gitu bukan dia kamu pernah yang dia cinta sampai cinta suasana cicing ada bang buka jadi gitu jadi sawana istighfar hargaan kurang sule sia cicing antum cicing aku sawana antum sawana Tur cicing tahieu. Batur geus damai sieun yang riweuh Benar. nah iya nu bahaya teh batur mah pasti akan saeutik langsung damai dah teh eta masalah paham tapi sia nu riweuh mah jadi gandeng sia teh emang aing teh bisa ngamak sok terus sia mau diantepkeun cicing rek naon sia cicing nyawa aing ge sia rek ngomong palawankeun tah bisa nyawa aing ge yo, kamu aing keur ngomong si cicing ke pipiuan. Cicing tadi oge sia. Sok. tuh jadi we tinju.
supaya tiis ya, supaya amarah teuleuit. Karena yang paling susah itu adalah bukan melawan orang lain, tapi melawan diri kamu sendiri. Udah 7 bulanan. So kita rasakan tuh. Emang Rahasia wae, contoh Pak Dedi. nah ini kata mimpinya sih, jadi nafsu. Kurang kata tadi tuh ngomong wae. Man perlu saya ngomong wae, jadi orang yang ngomong Cicing saya teh. Terus kana ngedepin kaila ya gigian. Amarah we jeung aman. Cicing sama. Cicing. Urang kan geus dibejaan geus. Hargaan urang. Tulungan urang bae mah please tulungan. Cicing. Tong loba ieu calawok deui. Dek nepikeun ara iraha urang teh ributan teh we. Ngajedok sia. Guguru tuh wes teh dina hate. Siapa sih anu heueuh dina bibir bener dina hate goreng. Sia oge. Warani saya teh kaing. Lawan. Sok lawan mani. Lawan. Ayo balik. Go balik weh. Cicing. Si eta gubernur, cicing. Wah, Masuk si honor saya teh. heeh. Mau turun teh sia. Hampura. Hampura mah teu kitu. Hampura mah turunkeun tensina loh. Hampura. Turun. Kudu sabar sih gak sule ini. Dicontohin sadaya aja. Sabar. Turun. Terus. Terus. Kela no. Dia mah hampura beneran ini. Dia ikan masaha. Bau sumpah aing mah. Kuat urang aslinya. Terus tunjuk poe juga mati di sisir. Wes tong sinen mah. Nyanyi besok. Nyanyi bapaknya. Tinggal di Bapak. siapa di dia anu saha tuh tinggal di situ padahal itu tinggal di Sok orang nyanyi tapi duet. duet aja di sini anu tadi Ulah geus maot tuh tadi. Da pernah saya wae. Ayah, bukan nama ayah. Sok naon? Heeh, kurang dipanggil ieu. Jagoan. Ya. duet Bener tong kepolotot. pemotongan lain eta Hah? pemotongan situ lain Kamu kamu ada